Iya masalah. Nah, alhamdulillah gitunya orang tiasa pamprok nyonghok sareng kasepuhan anu aya di Pasir Astana. Iya nyatana Abah Nanang nyata anjeunna teh bade nanjarkeun tentang pertanian tak kitu. Anu salasna di Kampung Pasir Astana ieu alhamdulillah gitu pesawahan mah masih keneh luas gitu tah. Ngebahas gararing enggak dibahas ge pertanian gararing. Heuh masalah mah. Aya waktuna engke masalah garing mah. Tah kusabab kitu Abah teh hayang nanjeurkeun hiji wadah kangge pertanian kumaha ieu cenah. Cara-carana Pertanian. Heeh. Heun melak pare gitu, model pare gitu, palawija, tak kumaha wadahna teh gitu. Padi, nah heeh, da eueuh budi mah eueuh, teu asup padi mah asup. Teh bahas sebenarnya pertanian teh encan paham anu disebut pertanian teh naon tah. Dalam pertanian can paham pokok sakola teh kasaka kolot. Jadi lamun sakola urang kalan tukang nyawa mah nyaho. Jadi justru mun karuksakan anak tunggu. Dah sama dipaham teh teh nyaho. Nya. Jadi orang-orang ujang sakola mun kanu sok ngagarap pakaya. Hasil tani. Nah, carana bener-bener hayang muncul, hayang muncak pertanian teh. Heeh, tah Abah teh neangan wadah ieu teh. Abah kan kelihan teh ku teh doma jeung teh sapi. Oh ayeuna teh pupuk alami merenya. Pupuk alami teh organik. Organik teh. Alus tuh bah kitu mah. Jadi kana tanah bos. Kana tanah. Bilangan kana pupuk kimia ngurangan nya. Ngurangan. Bener. Nah hasilna oge dina berbah paren oge sanguna beda. Organik ojeng kimia mah beda nya bah. Jauh. Jadi ada rasaan gitu lah. Pertanian teh salah solusina kudu kumaha maksudnya gitu. Cara solusina kudu masalah kudu dibawa ka KUA wa. Banyak kakak mah ada kawin eta mah tuh. Sia mah. Lain ka KUA ka mana teh? Pertanian mah. Ka pertanian mah ka ieu we ka KPPL. KBPR. Nah, ada ge sok aya memang di PPR sok PPR teh naon bah? Bang lain. PPR lain. PPR. PPR teh perusahaan pertanian. Artinya teu apa? Singkatan mah. Persatuan Pertanian naon POSERna. Poktan kitu bernya gapoktan. Eta mah gapoktan mah kelompok. Ada kelompok. Jadi kelompok tani pergapoktan disebutnya. Kelompok tani gapoktan mana hiji mana dua mana tilu. Ripuh gapoktannya. Hah? Masalahna digaplokan mah ripuh bah. Digaplokan gapokan. Gapokan. Biasa nomor kedua. Nah alhamdulillah. Ayeuna urang neangan. Alhamdulillah urang geus dipupuk ku alami berak kimia berak organik ya. Alhamdulillah. Ayeuna teh lamun dina tahun teh mah sabaraha? Lamun keur musim hiji satahun 3 kali. 3 kali ayeuna teh. 3 kali makaya kusabana mah pan aya halodoan. Halodoan anu 2 kali. Ngan ukur 2 kali. Kali jeung cairna perebutan. Eta eta masalah nama cai gitu wah. Masalah nama kusabab hiji cai teh teu bisa diatur cara baheula nya bahnya. Justru eta asal naon da butuh batur baru. Wadah. Jangan. Tadi cenah kudu dengan wadahna. Aduh. Sia kunaon. Maksudna tempat kangge solusi jang nyampaikeun ieu Abah dialog Abah ka eta wadah isyarek utah kenapa dengan keresek jangan wadah lain wadah kitu jang karsirit ampun deka juwet deka mau wadah mabok utah sukan sia mah